teras maneh nama mawa useup turun gunung ungah gunung nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti. Akhirna ieu Ahmad teh menak hiji walungan atawa wahangan atawa kali. Nya Ahmad teh nguseup we nangkling di dinya Pak. Barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur. Teras Ahmad teh mulih. Barang nepi ka hiji lemur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas. Alhamdulillah 2-3 batok mah hasil. Teras mulih Ahmad teh dibawa ka indung bapana. Bu, masrahkeun ta ieu beas. Hasil nguseup atawa mancing teh kuring meunang lauk dilironkeun kana ieu beas. Duh, Mad. Ulah eureun-eureun maneh nguseup tong. Meureun ibu teh menak dahar unggal poe. Bener ceuk bapana ngeunaheun Mad ye. Ngeunaheun ye. Inung sia lintuh deui jeung seureung deui susuna atuh aing sehat ye. Geus ulah eureun-eureun maneh nguseup bae. Ulah mikiran naon-naon. Atuh bapana jadi beuki ngedul bae.